Kabeh jelema boga hak milih jalana, termasuk urang nu boga pangaresep nu ayeuna keur dilakonan. Mun maneh resep ka urang, nya kudu resep oge hobi urang. Tong aka ngalarang sateu acan maneh bener-bener terang. Lamun di mata maneh ieu salah, nya ulah waka langsung ngaulah-ulah. Komo lamun maneh nepi ka miceun amarah. Munnya resep ka urang, sok tarima kurang leuwihna urang. Munnya hobi urang ieu salah, sok barengan, sok baturan, sok obrolan. Engke ge bakal kabuktian mana jalan nu kudu bener-bener dilakonan. Karena hirup lain urang nuturkeun maneh atawa maneh nuturkeun urang, tapi urang duaan nuturkeun jalan nu bisa diredoan ku hate urang duaan.